abdi di dia nyarios katinggal teh katinggali abdi kieu teh kulantaran naon ya teh kulantaran aya cahaya ya teh pareman wajib lampuna katinggali moal ibu poho kana cahaya fokusnya ke abdi, fokus karena gelas, fokus karena Quran, fokus karena meja, fokus karena baju berem, kata aja macam bagaimana baju berem bapak Dedi, ada fokus karena baju berem nah, jadi poho karena saya mau ayah baju berem, mulai kopea hidung, lamun ayah cahaya, nah tak jadinya Nur Muhammad, urang masuk mohokeun karena Nur Muhammad, karena cahaya, eta tos wajar di urang. Seperti itu nggak semua oke karena awalnya ibu terang barangkali abdi Nur Alif terang nih mun aya barangkali abdi di dia ibu bantu nyindret teh nah bantu nyindret sama budak ustad kena gitu tapi mun budak batur teh apa si bocil gini kan mun ngapa bandel budakna nu ditinggali teh naon da ibu eta teh bapakna sabab aya anak teh kulantaran aya bapak ibu ngahargaan budak teh kulantaran ngahargaan kana bapana moal aya budak mun teh mah eueuh indung jeung bapak jadi ngahargaan ka budak teh aya indung jeung bapana lamun eta ningali ka budakna ingat teh oh ieu bapakna tah kitu tah bahasana teh lamun teh ninggal ibu teh ninggal ka abdi ninggal ka baraya ninggal ka sana alam semunu ditinggal teh naon moal wantung ngahina moal wantung ngadoraksakeun batur padoling batur lamun emut kajungjunan mata man asbah saja minum udang sebut teu ngadoling batur dihampuran dosana udah sadar urang teh dulu teu kenging didoling sampai dinya aya Nur Muhammad